Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jasmine, adik kamu kunaon meninggal leles gitu ieu teh? Puasa. Ini meninggal lebay Jasmine lolos. Ini puasa itu lolos, malah semangat tuh. Semangat perjuangan. Meskipun nyeri ieu beukeung. Ya kan aku mah tadi setahunnya cuma sama air putih doang. Soalnya kasiangan tuh. Suaraku udah serak gini ya. Oh gitu, pantas atuh ari kitu mah. Tapi Jasmine, kamu tanya alarm ya tempat bisa kebarangan segala. Iya, tapi HP-nya kan fine, nggak ada baterainya, jadi kayak hurung alarmnya. Jadi ya udah, aku kesiangan cuma minum air putih doang. Oh, seperti itu, like that. Yes, betul kayak gitu. That's right, baby girl. Tapi Min, Neng teh nanya ya teh sedikit ke kamu tehnya. Tanya apa? Kamu kan sahur teh sorangan ya Min, alias alone gitu, alone at last. Nah, kamu ngerasa kesepian tuh sih Min sebenarnya? Enggak sih, aku mah yang penting mah teh kaberangan sahurna. Kamu mah bercanda deh tanya ku Neng teh. Serius atuh Jasmine ngejawabna ih. Ya terus aku udah ngejawabnya atau kamu teh Neng ih. Nya naon we atuh Jasmine selain eta kan kamu tehnya puasa teh ieu geus 2 tahun teh sahur sendiri di rumah ini teh. Nah, 2 tahun. Emangnya sabaraha tahun gitu Jasmine? Bukannya baru 1 tahun ya aku sini teh. Kan aku teh rumah itu dijual 2025 terus sekarang 2026. Iya bener, sekarang baru 1 tahun aku mah di sini. Oh nya Neng poho. Hari puasana? Kalau puasanya mah aku udah 2 kali berarti di rumah ini teh. Kalau nggak salah ya itu juga, kalau salah ya udah maaf. Oh nah jadi kemana-mana iya teh ngobrolnya. Jawab pertanyaan Neng Jasmine. Pertanyaan anu mana dari kamu? Anu tadi, anu gini, anu kamu kesepian tuh sih di imah ieu sorangan sahurna. Eta. Oh, entah aku mah teh kesepian, aku mahnya menenggek kesepian daripada keberangan. Soalnya mun keberangan kan aku teh dahar, jadi lemes puasanya. Maknya henteu kesepian sih Min. Meni ku kekehnya eta emang kenapa sih aku teh harus kesepian gitu? Ya harusnya mah kesepian kamu teh, kan sendiri gitu sahurna teh, alone gitu. Sendirian. Nih terus lama sendiri kunaon gitu Neng meni di bejaannya aku nggak tidak kesepian Neng meni naon sih memaksa? Iya santai atuh meni tong sorongot bau kamu teh. Busung. Aku tadi geus nyantainya kamu tadi memaksa gerak kesepian meni apa sih? Jasmine kamu teh jangan emosi kan lagi puasa. Gandeng di mana koneng meni naon sih ku campur? Ica, nah kamu mau ganti baju deui ya teh? Ya kan tadi Ica mah pulang duluan atau Neng dijemput naik motor, nggak kayak kalian jalan kaki. Dijemput ku sehari kamu Ica? Ya biasa we Neng atau nih si hitam legam nggak jemput si Ica mah sehari atuh. Jasmine kamu temennya jangan kayak gitu sama Kang Badru teh, gitu-gitu kayak dia teh baik sama Ica teh. Ya pasti baik lah Ica, pan mana kabogohan ya? Kumaha sih? Hehehe, tapi bener oge sih, mun Kang Badru tidak baik mana mungkin Ica mau sama Kang Badru. Terus kamu di kamana atuh Ica meni geus outfit kieu kamu pakai sweater pink, jeung pakai kantong deui, dek les. Lain Neng Ica mah dek les, kan Ica mah teu mampu. Ica mah dek ka ieu mah ada ke pasar malam. Ica ari maneh hareeng atau kumaha sih ya teh? Maknya ke pasar malam berang-berang kamu teh judul lagi pasar malam berarti malam-malam. Berang-berang mah atau kamu teh ke pasar Caringin. Emang kenapa gitu Jasmine kalau ke pasar malam jam segini? Ih meni bolot maneh mah. Can muka atuh Ica pasar malam mah kan ngaran ge pasar malam. Berarti bukannya malam-malam. Panggeus ngomong aku bieu meni. Tell me ih. Oh gitu ya Min. Emang nggak bisa ya kalau ke pasar malam teh. Pasar malamnya buka siang-siang gitu. Buat Ica aja. Teu bisa kok Neng maneh teh meni emosi da lila-lila urang ngobrol jeung maneh. Oh gitu ya udah nggak apa-apa. Ica mah mau di sana aja we nungguin pasar malamnya buka sambil ngabuburit. Heh Ica kumaha maneh lah. Meni ogal pisannya Ica kamu nungguan pasar malam buka? Emang kamu teu dagang bala-bala ieu teh? Tidak berjualan takjil? Enggak Neng, soalnya ya Ica teh lagi cuti dulu. Ini teh tidak berjualan bala-bala dulu. Dih, meni geuleuh tukang bala-bala gaya cutian meni jiga PNS wae, jiga Pak Usep. Terus kamu ke pasar malam dek jeung saha ya teh Ica? Moal mungkin deh endit sorangan mah. Ya jeung Kang Badru atau Jasmine, nya angga jeung saha deui kan Ica mah orangnya setia.
Pantas we memakai eta. Liftin kematian. Hehehe, ya kan Ica kalau ketemu pacar teh alat Kang Badru harus cantik atau Neng makanya pakai lip tint ini. Oh, jadi kamu pakai liftin kematian teh ngerasa cantik ini teh? Ya iya tuh Jasmine, kan Ica kalau pakai ini kerasa cantik pisan kayak ini, kayak Princess Diana. Dih, meninggal. Ya udah tuh ya kalau gitu mah Ica duluan ya. Soalnya si cantik ini teh sudah ditungguin sama Pak CEO di depan gang. Bye guys. Jadi, nih golo si Ica, Pak CEO, CEO naon? CEO bala-bala. Ya udah tuh nih aku juga mau pulang alir, kalau bilang si Ica mah sakit kepala kamu mau bobo aja. Jasmine kemana kamu teh keheula itu kayak balik. Nih naon dia atunya? Udah ngabuburit yuk. Banyak si Ica ngabuburit kita henteu. Tong eleh iya ku si Ica. Nih hoream dia. Terus aku teteh sahur kurang nginum Hongkong aja ngabuburit kira. Tong loba hoream atau Jasmine menimanya ngabuburit ke hoream kok mah ingatnya cuman di bulan Ramadan kita tuh bisa ngabuburit. Soalnya di bulan-bulan lain kita mah nggak bisa. Kan tuh puasa. Ya udah tuh iya menir ngabuburit kemana ini teh? Ke sawah. Naon ka sawah meni barosen teh neng mah. Terus gimana atuh? Urang iya we urang sesepedahan di lanud. Ayo. Meni cara rape yang ngajak sepedahan gerak. Emang kamu boga sepedahnya gitu ngajak sepedahan teh? Nyante lah. Terus? Yang nginjem ka Bu Imas. Da Bu Imas mah bager kada Jasmine. Mun diinjem teh pasti dibere. Soalnya kan Bu Imas mah iya ibu peri. Terus saha anu nginjem masuk? Nya kamu we kan kamu anu imahna deket. Ya imah kamu eta imah Bu Imas. Begitu mah neng perginya. Bye Jasmine. Hari tuh seneng neng. Di nih terbalik pisannya si Neng. Mana nu ngajak sepedahan tapi aku geran kudu winjem sepedahna nih terbalik pisan. Dasar anak si Budi, si Ida. Puasa teh geus deuk saminggu. Tapi geus pusing ieu. Buka jeung naon ih. Tanyakan si Neng. Naon mah? Ari maneh engke hayang buka puasa jeung naon ieu? Jeung naonnya? Jeung ini aja we mah, jeung sayur asem atau jeung angan kacang juga enggak apa-apa. Meni jeung kolot wae nya maneh beuki anu kawas kitu beuki angan kacang. Nih nyangos atuh ari kitu mah jeung ieu, jeung dimsum mentai atau pizza carbonara sok. Meni hararese tinggal tamanya ge menggeus angan kacangnya. Ongko cina angan kacang mah jang kolot, tapi gerak ieu deuk meuli angan kacang. Kumaha hari si mamahnya? Apaan mama anu kolotna ieu? Jangan satu mama kawarung halanya. Iya. Itu noh kiai. Cara hal apa yang masih Jasmine? Ari si Elis ini kabalgan pisannya. Bu Erna, kunaon ieu jeung marah-marah segala ieu teh? Ai naon kunaon? Eta mah neng biasa si Elis ieu melihara rese eta bayar hutang. Si Elis ge minjem eta ka Bu Erna. Minjem ieu 500.000 eta teh lain duit saeutik. Emang ka mah neng nginjem oge ieu teh? Minjem Bu Erna eta teh 100 can dibayar nepi ayeuna mah geus 2 bulan eta teh. Teh geus 4 bulan poho mah neng ge. Alah, kitu eta teh meuni tuman pisan si Elisnya. Hayu atuh urang ontrok mah neng hayu Puasa Bu Erna dek ka mana ieu? Nya puasa ieu teh aduh. Astagfirullahalazim, poho Bu Erna teh gara-gara si Elis atuh da. Enggeus meni tong diperpanjang sok diuk deui. Aduh, astagfirullahalazim ya Allah bisa-bisana ieu Bu Erna tersulut emosi. Si Elis terbalik pisan da. Emang si Elis minjem ka Bu Erna teh jang naon cenah? Jang bayar kontrakan ngomong nama Mama Neng. Teng jang bayar ka mekar pan si eta mah loba hutangna ieu. Oh, kitu eta teh. Saruana atunya eta mah jeung adina si Popon. Leuwih-leuwih ti si Popon Mama Neng. Si Elis mah hutangna ge nya ka PNM, ka mekar, ka kuncup, ka rentenir, ka Neng Emok eta teh. Ka ieu hiji deui ka saha hiji deui teh? Ka Hello Kitty oge. Aya eta teh. Ngomongin loba kitu nya. Ngan si Hello Kitty teh saha Bu Erna nya? Teu apal Mama Neng mah. Eta geuning Mama Neng, rentenir anu siang malam, anu beungeutna siang, beungna malam, eta geuning. Oh, anu eta, panya tengderna ieu siang malam teh. Lain maknya ieu rentenir ieu naon ngiderna siang dan malam dia kalong wae. Tapi Mama Neng, si Elis pinjem 100 aja naon cenah eta teh? Mama Neng ge poho bae si eta teh nginjem jang naon, beukat teh kulilah atuh da eta teh nginjemna, teh dibalikeun-balikeun. Menggunjing orang itu sarang dosa. Ngomongin orang juga sarang dosa.
kumpul-kumpul di bulan puasa sambil ngomongin orang eta ge dosa. Maknya dosa. Kunaon si bunda beerna nya? Teuing mama neng. Heuh beerna inget teh puasa tong ngunjing orang ieu pamali. Oh heuh nya gara-gara si Elis atuh da ieu mah jadi urang teh ngomongkeun batur. Nangis atuh ari kitu mah beerna mama neng ka warung heula nya ieu deuk balanja jang mau puasa. Balanja naon ieu teh mama neng ka warung? Belanja iya Bu Erna, kacang berem. Soalnya si Iren teh request cenah hayang angen kacang buka puasana. Oh gitu eta teh, menuju kolotnya resep angen kacang ieu. Nah, hanya sapanas kieu celek neng ya teh. Heueuh nya eta Bu Erna, padahal aku mama neng teh geus tawaran online da embung eta teh hayang angen kacang cenah nu hanet-hanet. Nah, beuki panas ieu teh nya. Dicocok kureungit kitu. Pindah ka belah dieu. Ari Bu Erna mau buka puasa naon ayeuna? Biasa we Bu Erna mah ejeng gudeg. Pasti requestan mito ada eta mah. Masa ada kira? Bener mama neng Bu Erna mah geus giung ieu. Ngapoe teh ngan gudeg gue ejeng gudeg. Nyetong di dahar atuh Bu Erna ada geus giung mah. Sok diomongin mama neng pan pokna teh kieu meutoh Bu Erna teh nya ngomongna teh kalau kamu menghargai saya cenah kamu juga harus makan apa yang saya makan gitu pokna teh. Mata keleneng we Bu Erna teh ieu teh ngada we gudeg ngapoe teh. Nah atuh Bu Erna titah balik ari lanang mah. Percuma mama neng dititah balik ke dangke balik deui ka dieu meureunna ieu mah nya cocoba ya teh jeung Bu Erna cocoba dalam rumah tangga juga nama heueuh meureunnya Bu Erna jelema nya rupa-rupa cocobana teh si Popon loba hutang nepi ka diusir Bu Erna boga mitoha kitu karena ke dunia kitunya loba cocobana heueuh nya eta mama neng menggunjing orang itu sarang dosa menggunjing orang itu sarang dosa saha bareuna oge anu menggunjing orangnya. Yang itu bayar mama neng ke warung helanya. Hayo bisa isi bunda deui Hayo. Hayo. Menggunjing orang itu sarang dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Nah, isi bundanya. Tuh man pisan si bundanya. Baru lagi saha ieu ngomongkeun batur. Ka sebeleun. Seneng jadi tuh ya sepedahan teh. Assalamualaikum, Neng. Neng. Sare gitu sih Neng teh meni tengah jawab-jawab aku udah dipanggil dari tadi juga. Neng. Tuh kan bener sih eta mah Sare. Aku cari sepedahan tapi kadang sare gram nih. Kok mah sih? Mana aku geus minjem sepeda nih deui. Ya nggak usah aku main di sorangan we bae. Jasmine, bade ka mana ieu nyanak sepeda we kieu? Ini mama neng Jasmine teh mau ngabuburit. Oh, gitu. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Jasmine duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih resepnya si Jasmine bisa sepedahan. Si Jasmine teh mending can nyampur geus wae kieu. Kasarean gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mana karek udang sare da? Iya. Ngan sare we jeung sare maneh mah puasa teh kalau si Jasmine tuh resep sasapedahan. Si Jasmine sasapedahan. Iraha mama. Bi panggil jeung mama eta dihareup. Nah sasapedahan teh sorangan teh jeung Ning. Pan tadi kejang jeung Ning cenah. Hari itu nyameureun bongan saha sare wae. Tong sare wae puasa teh matakna. Aing mau meuni teh balik pisan si Jasmine ngaku Ning. Nih nyok gitu Ning tadi teh sare dam nih. Tuh man. Tiga. Nunggu nih. Mainnya ke pasar malam berang malam. Oh, 15. Meni. Jadi lagi ya? Teuing Bu Erna. Waalaikumsalam. Si Popon kan gede hutang, Bu Erna. Gede duit, mitoh gede sanggul.